Rengse para mitra bagian ke-8 urang terakhir bagian ke-8. Naon cenah Mang Jaya carios nyambung judulna Suryati di Arapati. Ieu dongeng karangan Kileuksa dina bagian ke-8. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan, salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga para mitra, dongeng-dongeng nu kasangakeun ti Mang Jaya official etang-etang dianggo hiburan pang beberamana. Janten sadinten 2 kali upload enjing-enjing tiap jam 10 enjing-enjing, ayu wengi jam 8 wengi. Kitunya para mitra, aduh sakali deui enjing-enjing jam 10 enjing-enjing, wengina jam 8 wengi. Mangga kanu parosnoe subscribe sareng locengna, nu parosnoe like-na, nu parantos komentar, oge para mitra nu parantos atapi sering ngabagikeun acara ieu kanu sanes, mangga bagikeun bae. Sareng fitur-fitur anu kantos para mitra dibuka ku mitra duwi ka ngajantenkeun aya naon teh ieu naon teh naon maksudna ngajantenkeun hal-hal anu matak ngagumirakeun pikeun Mang Jaya official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mangga para mitra, Suryati di Arapati karangan Kileuksa dina bagian ke-8 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanja dongeng nu katunda carios nyambung judulna Suryati di Arapati. Ieu dongeng karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-8. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga harita Nyi Suryati harita jeung Parman rancucut para wargi kumargi si Nyi Suryati harita ngagebruskeun maneh ka situ. Untung ditulungan harita ku Mang Amin. Malah mah para wargi Suryati ge nerjel embung balik, tapi dipaksa ku Mang Amid akhirna mah bring tiluan barali. Ngajugjug ka imah Mang Amid, hate Suryati jadi tagiwur pating sareblak jeung lelenyapan, reuwas pacampur jeung bingung. Tekung silila Mang Amid jeung Parman katut Suryati tarepi ka imah tuluy arungga. Bikar simah meuni olohok kaget nempo anakna rancucut teh, leuwih kaget deui nempo Suryati nu ditutuyun ku salakina. Aya naon deui Kang Amid? Nah bat babaseuhan kitu. Ulah wa kageruh bising tatangga daratang. Ayeuna menta sarung kami rek disalin heula. Sakalian si Nyai bere keur salin lumayan ku samping butut oge. Nah naonan atuh make babaseuhan kieu ieu teh? Ceuk bisaha mah para mitra sadaya. Punten, ceuk Bikar Simah. Terus asup ka kamarna. Ari bijil deui geus mawa sarung jeung samping harita keneh sarerea disalin. Pakaian nu baraseuh dipeuretan tuluy diiciskeun dina pamoean. Akhirna opatan ngariung di tengah imah panto hareup ditutupkeun bisi aya tatangga nu nyampeurkeun. Lantaran kajadian eta embung kanyahoan ku nu sejen bisi nepi ka Bahwadi. Kang Amid, kumaha ieu teh mimitina? Naon sababna bet barali kieu ribegan? Tas ngaralalauk atawa hujaneun? Bikar Simah tetep panasaran hayang nyaho kana lalakona. Ke atuh da kami ge canyaho nu sanyana ieu teh mending ge urang tanyakeun kanu boga lalakona. Nyatana ka Parman jeung ka Nyi Suryati. Cing terangkeun ku maneh man aya naon ieu nu sanyana jeung naon sababna abad ngadon laluncatan kana leuwih. Apana eta teh leuwih teh jero lain lalaworakeun. Mang Amid netep ka Parman nu diteuteup kalah ngareret ka Suryati siga nu silih andelkeun. Ulah era-era terangkeun kabeh ka bapa. Kieu pa abdi teh sareng Suryati nuju menakar repot. Bingung milih pijalaneun kudu disorang sabab abdi duaan teh keur aya di simpangan jalan. Nah jalan mana nu kedah ditinca ka kenca atawa ka katuhu? Teu puguh teuing. Jalan naon atuh ieu teh? Mang Amid kerung. Jalan kahirupan sorangeun abdi. Nah namanggih kabingung make luncat ka leuwih atuh hareran teuing. Ieu salesna mah Pak. Barabat Parman harita nyaritakeun pamenta Suryati ditetek daya nu kaliwat. Sangkan kaharti ku bapana ari Suryati ngeluk tungkul hatena can teteg deui.
sabab can aya harapan nu bakal ngabeberah isi hatena. Tak itu mitina teh Pak, cek Parman mungkas omonganana. Jadi kitu bingung atuh Nyai. Na kudu kumaha nulunganana margi mang teh teu bantu nari kudu ngahalangan kana maksad tuang Rama mah. Kumaha lamun Parman cilaka saha nu tanggung jawab? Cek Mang Amid bari mencerong ka Suryati nu tetep ngeluk siga tadi. Mang Amid, tadi ge badanten teh tos parat Kang Parman alimeun nulungan ka abdi. Teu sangemeun ngajait abdi tina katunggaraan. Tah kumargi kitu abdi mamilih maot we batan ngarepotkeun ka emang sareng ka Kang Parman mah. Ayeuna abdi teh anteurkeun ka Sisi Leuwi, cek Suryati nyarita datar kawas geus teu boga perasaan. Is. Ulah kitu Nyai, ulah kitu. Lamun eta dijalankeun sarua jeung ngabaruang ka emang katut anak mang. Sabab moal nuding anu kasasaha deui moal nganjuri teu kadeuleu atuh. Lamun aya naon-naon teh purkuntul karitunggu lar gagak karitungga. Tangtu ka Mang jeung Parman meureun kitu. Tah kulantaran kitu ulah waka pondok pangharepan urang pikiran heula nu lantip. Mang Amid reuwaseun sieun katempuhan. Ari bikar simah jeung geus teu bisa nyarita ukur rambisak we inghak-inghakan bingung mikiran anakna. Pilihun abdi mah ngan dua hirup sareng maot. Ulah milih maot mending milih hirup. Naon hartosna hirup lamun kudu jadi tumal kahirupan batur mah. Abdi mah hayang hirup merdeka wajar jeung taya nu nyengker. Ulah kitu anaking. Ulah ka mana wae nyarios teh jalmi mah moal leupas tina ugeran. Moal esot tina sengkeran margi upami taya ugeran mah cilaka atuh. Jalma teh bakal milampah naon bae anu sakahayang hatena. Sedengkeun hirup kumuhna jalma diatur jeung diuger ku ajaran-ajaran agama. Da ieu nu kudu jadi patokan teh Nyai, kade sing inget naon akibatna mun hiji jalma tega ka diri. Naon hukumanana mun hiji jalma tega maehan dirina pribadi. Sedengkeun urang teh taya kaboga, da paeh jeung hirup teh kabeh ge kagungan Allah. Nah, make nyanyahoanan, make milih paeh sagala. Ulah Nyai ulah kitu, sabab paeh jeung hirup angin Allah nu kagungan. Sing emut, sing sabar jeung tawakal ulah kamalinaan Nyai. Janten kada kumaha tu abdi teh atuh. Urang badami we sakali deui, sangkan laukna beunang caina herang. Nyai salamet, Parman salamet, Mang jeung Bibi salamet, tah kitu tujuan Mang teh. Mang atuh emutan kada kumaha. Ke anton sasekedap. Mang bade badanten heula jeung Parman. Mangga, cek Suryati Paroman bear marahmai. Sabab sinar anu mawa harapan geus datang deui nyaangan pojok hatena. Tuturkeun Bapaman, urang badami di ditu, mangapa? Leos duanana ningalkeun Suryati ngajugjug ka tukangeun imah. Di dinya aya tangka-nangka sirsak, di handapna aya balong leutik. Gek Parman diuk di handapeunna di hareupan ku bapana. Parman, kumaha ceuk pamikir maneh, rek jalan mana nu dicokot? Narek nulungan ka Suryati atawa moal? Bapana nanya Daryanaker ngaharewos bari mencerong. Kita dige abdi mah bingung pa sabab nulungan Suryati teh gede resikona bisikeun aku paribasa nangkep mawa eunyeun. Nya tapi maneh teh lalaki kudu gede wawanen. Jeung kudu bisa nyokot putusan dina kaayaan kieu. Mun tetep nyekel pamadegan nu tadi, akibatna bakal leuwih berat sabab Suryati sakitu nekadna. Kumaha lamun manehna tega ka diri? Tangtu we nu katempuhan teh maneh keneh meureun. Pamadegan bapa kumaha tuh? Parman kalah ka maliknanya. Halus nama maksud Suryati teh tarima. Pikeun nyalametkeun jiwana. Jeung nyalametkeun urang sarerea sabab ieu teh eueuh piliheun ditampik jeung ditarima sarua pada beratna. Tapi urang pilih anu sakira aya keneh omeaneun. Pokona mah Suryati salamet heula jiwana sarta hatena sina tentrem. Tah kitu ceuk pamikir bapa mah. Tapi pas Suryati teh geus wakca balaka masrahkeun diri ka abdi. Mahartina mah taya di lalaki nu kapilih iwati abdi. Talamun geus kieu kumaha sedengkeun bahwa di teh sakitu kejemna. Narek bener rumah tangga lamun teu diridoan ku bapana. Saha nu rek ngawalian jeung kumaha engkena mangkaning Suryati teh geus direremokeun ka pendi urang dayeuh. Berat pa, berat pisan abdi mah. Parman teu asa-asa nyebut berat.
dages kapikir kumaha pibalukareunana. Nya tapi jiwa Suryati kudu disalametkeun. Mun maneh teu daek narima balukar nu leuwih berat bakal tumiba. Malah teu mustahil mun urang dituding maehan. Hal ieu leuwih bingung yang hareupanana sabab kudu adu hareupan jeung hukum. Parman ngahulang pipikiran kalah kabeuki rubat. Teu sanggup milih pijalaneun dina kaayaan kitu. Sabab maju jungkrang mundur jurang. Kawas anu keur ngeukeubek buah si malakama di dahar bakal paeh bapa teu di dahar paeh indung rek dipiceun teu wasa. Parman, maneh teh lalaki, piraku rek ngeplek jawer nganar jangjang, piraku rek kumeok memeh dipacok. Anak bapa kudu leber wawanen, kudu sanggup nyang hareupan kaayaan nu kumaha bae boge. Anak bapa kudu ngalalakon. Mang Amid ngahatean sangkan Parman bijil wawanena. Ayeuna abdi rek nanya ka bapa na sanggup mantuan kasusah abdi jagana. Na moal nyalahkeun ka abdi mun nyangke kajadian anu teu dipiharep, matak ayeuna milu campur oge Parman. Geus sanggup nyang hareupanana sabab lamun teu kieu bakal leuwih berat ka urangna. Coba kumaneh pikir lamun tadi Nyi Suryati nepi ka hanteuna, saha anu bakal katudingan? Abdi bener pisan maneh nu bakal katudingan teh. Tah kulantaran kitu ulah panjang mikir tarima tujuan Suryati. Insyaallah ku abdi ditampi tapi kudu kumaha tuluyna. Nya kumaha haderna we urang mah ngadar mah wawayangan. Hirup teh aya nu ngatur rek kitu rek ieu ge ulah leutik hate. Asal urang tetep inget kanu Maha Kawasa. Tah kitu man. Mangga tuh Pak. Yuh urang tepungan deui Suryati bejakeun ku maneh. Yen tujuan Suryati ditarima asa ulah tega kana diri eta dosa ngaranna dosa gede. Parman ungeuk hatena teteg ayeuna mah sabab dirojong kudu jadi bapa. Dina hate leutikna Parman teh ngarasa reueus sabab boga bapa nu sakitu belana. Daek ngarti kana urusan barudak ngora. Geus puguh kitu mah Mang Amid jeung Parman arasup deui ka imah. Kasampak Suryati keur dilelemu ku Bikarsi mah. Ditiiskeun hatena dibere bong-bolongan sangkan hatena teu cupet teuing. Barang nempo aya datang Suryati marah mai bunga. Yat, ayeuna akang rek nanya mun akang narima kana kahayang Yati, na kudu kumaha nulunganana sabab akang mah taya kabisa sarta moal kuat ngalawanan tuang Rama. Kitu ceuk Parman nyarita tatag sabab hatena geus buleud. Kang Parman pokona mah kieu we di mana engke si Abah maksa ka abdi pikeun kawin. Abdi moal daek. Tamun aya kajadian kitu abdi tangtu diusir sakurang-kurangna bakal dicarekan ku Abah. Lamun kaayaan abdi geus kitu, akang ulah ngantep kudu daek disalindunganan ku abdi. Sabab mun aya naon-naon moal kasaha deui nyalindung iwati ka diri akang tah kitu. Nya kahartos ai perbah dinya nama. Tapi eta tangtu moal gampang meureun sabab tuang Rama lain jalma atah-atah kumaha mun akang didakwakeun atawa dituding ngagokan. Ulah sieun Kang abdi mah tetep seja satia ka akang. Laut 7 sagara 8 tegaseun kali banjir. Moal kahalangan ka diri abdi makang tetep bakal satia ka akang. Nya lamun nya kitu mah tangtu akang ge moal jadi kupati. Pokona mah lah moal sieun yang hareupan nu bakal kajadian. Ngan akang aya pamenta ti mimiti poe ieu Yati sig nya nancebkeun tekad dina ati. Yen moal sakali-kali deui tega kana diri. Ulah pondok harepan ulah babari nyokot putusan anu matak ngarugikeun kana diri pribadi. Kajadian tadi ulah dijalankeun deui sabab eta teh goreng kawinabina. Mun hiji jalma tega maehan diri sorangan sarua jeung ngalawan kana takdir ti pangeran. Kuduna mah dibere hirup jeung hurip ditarimakeun sarta nganuhunkeun kanu maparin tah kitu pamenta akang mayat. Ceuk Parman teu asa-asa deui mepelingan ka Suryati sangkan teu babari pondok pangharepan. Abdi janji moal boga pikiran nu heureut cara tadi Kang. Sabab ayeuna mah geus aya panyalindungan, geus aya nu bisa diajak badami. Aya pikeun ngabudalkeun eusi hate, tah kitu Kang Parman. Nya syukur atuh ari kitu mah akang ge regreg ari kitu mah. Ceuk Parman terus ngareret ka bapana. Nu tadi ngabandungan kana eta obrolan, Mang Amid ngarti pok nyarita. Nya Nyai sing lebar kana diri, sing inget kana Purwadaksina. Sabab manusia teh aya nu ngatur maot jeung hurip, jeung hirup teh aya nu ngersakeun. Jadi ulah rek tega ka diri, ulah rek ngalalangkungan kanu Maha Kawasa. Ayeuna mah geura apa gelamaran hirup anyar. Geura ambah sagara kahirupan nu bakal kaalaman ku Nyai, susah soal kasusah jeung katunggaraan, ulah dijieun alesan pikeun nyiksa kana diri.
Ari sabab Allah maparin cocoba teh rupa-rupa. Aya nu dicoba ku katunggaraan, aya nu dicoba ku kabungahan. Aya oge nu dicoba ku kasusah nu kaalaman ku hidup. Lamun manusia geus lulus tina rupa-rupa cobaan atawa ujian, tinang tu hirupna pinanggih jeung kasenangan. Boh dunya boh akhirat sakitu amanati mang manyai. Atur nuhun atuh mamang ku abdi katampi katedak pisan. Ainu abdi sadar yen kajantenan tadi telepa. Abdi janji moal babari pondok harepan moal milih jalan nu teu dipilido ku Allah. Cek Suryati hatena beuki regreg sabab aya panyalindungan. Nuhun ari kitu mah muga-muga Allah nang tayungan ka urang sarerea sing ditebihkeun tina godaan setan nu dibenduan ku Allah. Parman jeung Bikarsi mah nyerbut amin malah jeung Nyi Suryati. Jep sarerea jempe di luar kadenge aya nu leumpang bari pating gerendeng ngobrol. Suryati curing hak bakat kureuwas sieun aya bapana kadinya sabab harita teh geus maju kaburi. Tapi nu leumpang teh ngajauhan akhirna mah teu kadenge nu pating gerendeng. Suryati inget ka inung bapana. Terus amitan ka Parman jeung ka inung bapana. Kang Parman kitu deui ka emang kalih ka emi. Ayeuna abdi teh bade wangsul heula bilih pun bapa kabujang sumpi. Hatur nuhun kana pitulung ti sadayana abdi teh regreg ari parantos kieu mah. Panganyai bralnya geura mulang heula nya. Kade sing waspada bisi aya itu ieu di bumi. Sing tiasa meuli-meuli manah ramanya supados ulah bendu. Ceuk Parman hatena lugina. Sanggeus amitan tuluy munyungan ka pribumi leos Suryati indi. Bari mawa hate nu sugema sabab geus laksana ngebrehkeun eusi hatena sarta asa boga kekembingan. Ari Parman sajongjongan ngahuleng bari melong kanu indi. Mang Ami jeung Bikarsi mah ge taya nu nyarita. Kalah pating haruleng siga nu tas manggih kareuwas. Lila-lila sarerea sadar yen manehna teh tas ngayakeun babadamian. Nu tangtu bakal aya buntutna. Pok Parman nyarita, "Pak, ma abdi teh asa reuwas kareureunnakeun ma. Sampo kajadian nu langsung bieu teh tangtu bakal aya jadi mamalana ka urang. Bahwa di hese diajak badamina sok hayang menang sorangan jeung telenges kumaha lamun bahwa dibendu ka abdi, Pak?" Parman, niat urang teh teu goreng-goreng teuing sarta teu boga niat jahat. Sabab tadi geus dijelaskeun yen ieu teh keur nyalametkeun diri Suryati jeung nyalametkeun urang sarerea. Ha ieu leuwih alus batan dituding nu lain-lain. Tah kulantaran kitu maneh ulah leutik hate keun bae urang sang hareupan ku sarerea sabab ayeuna mah geus kagok asong. Ceuk Mang Amid tandes mere sumanget ka anakna. Kumaha ge kapikir maneh teh bakal meunang kasusah man. Tapi ulah leutik teuing hate anggur mah tarima ku kasadaran. Sarta geura tatan-tatan we pikeun yang hareupan naon-naon nu bakal tumiba. Mage nyaho yen bahwa di teh sifatna gurat batu, adigung jeung gede hulu. Tapi teu kudu sieun salira urang teu boga niat jahat mah. Sarta teu nyincak jalan salah naon-naon nu geus kajadian tarima ku kasadaran jeung kasabaran. Ceuk Bikarsi mah milu ngahatean. Tapi Parman kalah ka ngahuleng deui, manehna keur nyawang lamun kajadian tadi kanyahoan ku Bahwadi. Sabab buro-buro nepi ka kitu sakalieun nganjang ka Imah Suryati ge geus sakitu peureusna ngomongna teh. Atuh komo mun hal ieu kanyahoan. Geus man ulah dipikiran bae. Geura bebersih ka ditu da tadi mah baseuh lain tas mandi, tapi ti gubrus kaleuwi. Keun bae kajadian nu tadi ulah dipikiran, matak bingung teu puguh. Mang Amid ngelingan deui atuh Parman teu ngomong deui. Jung nangtung leos ka cai rek mandi, ari hatena inget we ka Suryati nu geus nekad rek mateni diri pribadi. Hal ieu teh jadi bang baluh kana hate Parman sabab tina nulungan beh bet katutuluyan nu akhirna bet ngabingungkeun. Para mitra kaum dangu, cagduna heula kaayaan Parman jeung indung bapana. Ayeuna caturkeun deui Suryati barang datang ka imah buru-buru mandi bebersih. Bisi datang manten indung bapana, sanggeus beres miara awak tuluy ka dapur rek masak keur nyayagikeun nu balik nyaba. Sajeroning popolah di dapur Suryati teu boleh mikir neangan akal nu hade pikeun nolak kana kahayang bapana. Sabab ayeuna geus teteg hatena yen Parman geus daekeun dijadikeun panyalindungan. Hiji-hijina perkara nu ngabingungkeun Iwati nolak kana kahayangna Bahwan. Emak jeung Abah pas direk nepungan nu ngaran Pendi teh. Tangtuna ge rek maheutkeun janji rek muguhkeun urusan kawin.
Abah teh kejem teu ngaraskeun kana hate nu jadi anak. Kumaha nampikna? Ai geus kieu sabab ku jalan kasar mah geus tangtu aing teh eleh. Moal aya pameunang tapi rek dicobaan we menta tanyakan. Kitu gerentes hate Suryati nyokot hiji putusan. Akhirna pagawean rengse sangu jeung deungeunna geus sayagi. Suryati ngadaweung di tepas hareup kawas nu ngahaja megat inung bapana. Padahal hatena mah kumalayang ka imah Parman nyawang deui kajadian nu lumangsung tadi. Keur sadar bet reuas nah habet luncat kana leuwih nu sakitu jerona. Kumaha mun teu katulungan meureun tiwas jadi tumbal eta leuwih jeung untungna teh katulungan ku Mang Amid anu memang geus boga pirasat goreng ti sang memeh. Aing mah heran nanya hoti mana ari Mang Amid. Bet datangna teh pareng keur butuh pitulung, tapi keun bae. Geus kitu we kuduna meureun atawa memang ngintip ti tadina kitu, cek Suryati bari ngusap tarang. Timbul rasa curiga bisi obrolan jeung Parman kadenge ku Mang Amid. Barang keur mikiran Mang Amid jebul Bahwadi jeung Bu Sahamah daratang. Anu mani curing hak Suryati buru-buru nyumputkeun semu nu keur bingung someah bari mapag ka kolotna. Bagia Abah, Ibu. Syukur ya di, dia bawa oleh-oleh di kota ya. Ngajak ku Abah dibawa sebab kabeh ge keur hidup ieu. Bahwa dimikeun karanjang nu berat pinuh ku oleh-oleh ti Pendi. Ti saha teh Abah? Ti urang kota keur hidup sok bawa ka jero, Abah ke saya. Suryati rada kaleket rek narima tapi teu burung ari nampanan mah tuluy dibawa ka imah. Dituturkeun ku indung bapana sajeroning mawa karanjang teh hate Suryati ngadak-ngadak pating haream panas. Pating sareblak kawas rek manggih kareuwas sabab hatena geus bisa neguh yen barang anu dibawa ku manehna teh tangtu ti Pendi. Eueuh nanyaon di imah ya di, cek Bahwadi sanggeus maren-merna. Ditepas ari Bu Sahamah terus ka kamar rek disalin baju. Teu aya Bah. Eueuh emang ka imah. Teu aya tamu oge. Teu ka mana? Henteu. Suryati para mitra ngeluk tungkul sabab rumasa. Tadi tas ulin malah majeng Parman anu kacida dipika ceceubna ku Bahwadi. Nempok kaayaan kitu Bahwadi curiga pok nanya deui. Ulin ka mana tuh maneh teh Suryati? Jeung deui sa anu maturan maneh awewe teh lalaki. Teu ka mana-mana Bah, jawab Suryati dibarung ku hate geumpeur. Sieun dicarekan kudu jadi bapana, tapi untung harita teh Bu Sahamah kaburu kaluar ti kamar. Gek diuk dina kursi bari nyarita ka salakina. Abahna ulah langsung dikerasan teuing atuh budak teh sabab mun hantem-hanteman kitu akal tinggal karongeun. Kudu nama urang teh suka bunga silih bageakeun sangkan karasa nikmatna sabada mulang ti panyabaan. Nu di imah sugema sabab ngaguar oleh-oleh nu loba. Nu tas nyaba sugema sabab oleh-olehna ditarimakeun kudu di imah. Pan bunga sarere ari kitu mah. Tapi lamun datang-datang tuluy ngamak marek bunga kumaha atuh? Ulah salah arti. Abah malah ngamak lain nyarekan keur nanya ka Suryati naon salahna tumanya kanu jadi anak. Ya teu salah ari nanya mah tapi carana nu salah si Abah teh. Oh salah teh salah kumaha ibuna. Nah kudu kumaha ari nanya ka anak itu. Nya sing leuleuy we sing lemah lemut ulah kawas kasakitan. Apaan Suryati teh anak urang tapi nari nanya siga ka bangsat. Haok polotot bari sasentak pan teu bener teh. Cek Bu Sahamah bari pepeta teu panuju kana tindakan Bahwadi. Bangeus lah kudu dibabanyakeun. Minta cai Muryati, Abah yang minumnya. Suryati teu nemalan leos ka dapur rek nyokot cai ente. Malah masa kalian jeung lalabuhna da ngahaja geus sadia. Atuh geus kitu mah teu ngomong deui Bahwadi jeung Bu Sahamah ngareureuhkeun ka cape bari ngopi. Sedengkeun Suryati meresan barang-barang meunang ti kota. Tapi saeutik teu hayang muka da teu resep kuno merena. Jadi ka dieu Bahwadi nyalukan ke anakna ayeuna mah leuleuy teu cara tadi. Gek Suryati diuk paroman alung. Tah eta karanjang geus lupa-lupa. Kadaran nu ngareunah jeung bahan baju nu alus teh kabeh ge ti Pendi teh ngahaja keur hidup cenah. Ari nu dina dus di babana sarua jeung keur hidup teh. Peke buka tarimakeun. Suryati teu nemalan saeutik oge teu katarik ku omongan bapana. Komo nyebutkeun ngaran ti Pendi mah para mitra sadaya. Kalaka hoream ngadengekeunana. Mun kongang mah hayang nyingkah sapada harita para wargi sadaya. Aya beja nu pikabungaheun keur hidup teh nyai bulan hareup jang Pendi rek ka dieu. Malah sakalian rek maheutkeun rencana kawin. Hidup kudu bunga sabab jang Pendi teh kasep tur sopan. Geus boga gawe deui lumayan.
Bager jeung nyaahan dek ka hidup teh pasti nyaahan ka hidup teh. Cek usaha mah bangun teh sabar hayang nepikeun hasil babadamianana ka Suryati. Para mitra kaum dangu. Tapi eta beja pikeun Suryati mah teu matak bunga, malah mah sabalikna matak panas kana hate. Matak lieur kana sirah, bingung mikiranana Suryati ngeluk lir buek meunang mabuk. Jadi, kadenge ibu ngomong ibu henteu maneh teh bahwa dibiji deui keheulna. Da pugu babari ngulit bawang Suryati tetep teu nemalan kalah ngometungtung baju. Jadi, ari maneh teh kata kumaha? Bahwa dinyenta. Si abah mah kumaha ieu teh molotot deui. Sing sabar atuh ieu. Moal cukup ku popolotot ieu budak kudu dibere nyaho heula masalahna. Kayak geus kartieun mah bakal nemalan. Teu bisa dianjep ibunya. Ieu kudu buru-buru rengse. Sabab lamun teu urang sararea bakal wirang. Abah wirang, ibuna wirang, Suryati wirang, akhirna sararea jadi warirang. Sangat teuing jadi warirang barina oge. Nya heueuh nu maca kudu buru-buru direngsekeun. Tapi ulah kitu carana tuh ya. Ngadenge inung bapana silih tempas. Suryati teu mikir panjang tuluy init bus ka kamarna. Ngaringkeb maneh barinahan piceurikeun bingung jeung ambek ngagugulung ngajadi hiji. Jengkel jeung gergeteun nyiksa batin sabab ngagugulung ka keheul teu bisa kedah. Bahwa di jeung busaha mah silih teuteup silih salahkeun. Silih tuding akhirna bahwa dipindah diuk ka tepas busaha mah ngajengkat ka dapur. Di imah Bahwadi siga keur aya perang estuning tayadangiang. Sabab pangeusina keur parebut aturan. Siga geus kitu kuduna keur ngadaweung kitu teh jebul aya nu datang bangun rusuh jeung dines. Hiji lalaki nyampeurkeun ka Bahwadi sabada uruk salam tuluy unggah gek diuk dina kursi. Aya naon si Adas siga nu rusuh-rusuh we? Cek Bahwadi melong ka nu kakara datang maksud dengan rusuh teuing. Ari nu ngaran Adas teh bujangna nu kakara mulang tas nempo inungna. Bade laporan bah margi abdi teh menak wartos ti rerencangan ka hiji perkawis kebon bako. Sauna teh tos mojeuna di ala daunna su. Atuh kaduana si Adas tekebat nyarita telah luak liuk siga aya nu diteangan. Bahwa diheraneun pok nanya, "Kunaon maneh teh si Adas?" Kupeneng Suryati aya su. Si Adas ngaharewos. "Aya di kamar, narek naon nanyakeun budak?" Bahwa direuwas. Panon melong ka si Adas. Iya bah tadi teh abdi teh patepang sareng Mang Uhim, anjeunna teh boleh ti pasir jaha, biasa we nyadap su. Gadang serog kapudunan berasna kabalungan. Mang Udin ninga Mang Uhim teh ninga si Neng nuju amengan ka si Silewi. Hah? Jeung saha? Bahwa di ngajenghok beungeutna geuneuk. Tananing amak sareng si Parman sun. Nah bener tadi Adas. Ulah padu ngomong mah sia. Bener tadi laporan teh. Bahwa di beuki reuwas pacampur jeung amak, napasna meninga hega. Laras bapidaku atuh Mang Uhim ngabohong da sidik pisan cenah. Kurang ajar. Tetela si Parman beuki cucungah ka aing. Keun rek diwarah ku aing. Tuman manusia culangung kitu. Cek Bahwadi bari tuluy nangtung. Memeh init ngajanteng bari kekerot panon melong ka palabah imah Mang Amin. Ba permios tu bade ka kabalong heula su. Cek si Adas bari nangtung ngoyongkod reuwaseun nempo Bahwadi ngamek kitu. Bajing, jambo sing bener balong bising cacaina. Sakalian jambo ke boneng bako. Nanyaan geus mojeuna di ala. Naon abah? Leos si Adas init ngeluk tungkul si ganu kaduhung. Sabab kumanehna geus kapikir yen bakal aya nu dicarekan ku Bahwadi. Sanggeus Bahwadi harita teh tulus turun, tapi kala asup ka jero imah leumpang gegebli muru ka kamar Suryati. Dor gegedor kana panto bari nyarita bedas. Suryati, kaluar heula sia. Kaluar heula deuleu, montong ngaringkep di kamar sia. Atuh puguh Suryati meninga jenghok. Rek kaluar asa-asa sieun pacampur jeung sedih. Geus kacipta Parman bakal dicarekan deui ku bapana sabab ieu teh geus ngadenge sosoak. Suryati, bijil sia. Bahwadi marenta. Suryati kapaksa nyampeurkeun kana panto. Sukuna asa berat rek ngalengkah di barung ku jajantung ratu. Hate pating sareblak, leungeun ngeleper bakat ku sieun. Kolotrak tulak panto dilaan berai panto muka. Breh Bahwadi nu keur ngajega di lawang kamar beungeutna geuneuk. Estu numpang pisan mun dibandingkeun jeung beungeutna Suryati nu sepa siga main. Kaluar. Koloyong Suryati nyampeurkeun ka Bahwadi. Tuluy diuk dina kursi nu aya di tengah imah. Ari Bahwadi jalang jeleng bari kakerot, panona beureum siga nu mabok tina awahing ku am. Bahwadi para mitra reg eureun ngajega gigireun anakna, pok nanya bari molotot. Suryati,
Maneh kudu ngajawab nu jujur tas di mana tadi? Teu ka mana-mana, Bah. Ulah bohong sia bising dijampaleungeun aing nyasab kana bibi. Sok jawab nu bener tas di mana sia? Ulin ka mana jeung saha? Bah Wadi ngamang-ngamang dampaleungeun. Rek nyabok ka anakna atuh nempok kitu mah Suryati meni ngadegdeg beungeutna tambah pias. Ayo jawab sia tas ulin di mana sia? Abah, na abdi teh kenging amengan. Lain ulah ulin sia, tapi kudu nyaho aturan. Ulin teh aya tempatna nu pantes, jeung aya pibatureun nu pantes. Tapi nari sia-sia, bet kalah-kalah los-los kasih si leuwih. Rek nanaonan ka dinya. Eueuh tempat nu alus jeung jabat di dinya. Jeung di naon maksudna make babarengan jeung si Parman sia? Bah Wadi para mitra nyarita, norostos lir kacang ninggang kajang. Suryati teu ngajawab bibirna asa rapet, letahna asa heuras. Jajantung ratug ngamekan meni asa berat, bumi alam harita asa heuring. Ayo jawab sia. Kalau ka ngahulang jiga arca, hayang dicabok sia waing. Buru-buru sia ulah ngadaguan budalna amanah kolot teu. Abah, abdi teh memang tos amangan ka si leuwih tapi naon salahna atuh? Cek Suryati. Akhirna nekad nemala. Salah gede deuleu. Sabab teu pantes ulin ka si leuwih. Kumaha mun ti gubrus. Kumaha mun aya cacak cah deng-deng. Nu leuwih teu pantes dibarengan ku lalaki nu. Pokona mah ditu puguh. Saha eta lalaki teh? Jawab. Naon kalapatan abdi atuh Abah? Mun cecep-cecep teuing ka abdi teh na teu kenging menakan kasukaan sang rerencangan. Ampun Abah miasa kabina-bina teuingnya. Suryati teu kuat nahan Cipanon. Sabab inget ka Parman nu tangtu bakal dicarekan deui ku bapana. Nu matak teu berat rek nyebutkeun ngaran Parman sieun kumaha onam. Lamun ditanya ulah sok malik nanya. Eta teh kurang ajar ngaranna deuleu. Ayeuna jawab sing bener. Saha lalakina nu marengan maneh ka si leuwih? Jawab nu jujur, mun bohong tempo ieu, tempo ieu. Bah Wadi meberkeun dampaleungeun ka tuhu nu karadak. Bangun garetek hayang nyabok. Sang Kang Par saha? Ngomong nu bener. Kang Parman. Setan alas teu gableng pikiran sia. Ngadeng-ngadeng sia teh Suryati, ceuk kami ge ulah sok reureungan jeung si Parman. Moal aya untungna deuleu. Jeung di apan maneh teh rek dikawinkeun ka Jang Pendi. Tapi nah teu gableng teuing pikiran, rek ngabibirang kolot sia teh nyadirnya. Suryati teu ngajawab deui para mitra sadaya. Omongan Bah Wadi geus teu didenge, Suryati geus nerangkeun nu dipikahayang ku Bah Wadi. Atuh para wargi sadaya. Ai geus kitu mah Bah Wadi ngagejlig turun tuluy nyingkig ngajugjug ka imah Parman. Gusti. Abah teh bet kacida teuing naon tujuan Abah nu sanyana atuh? Hampura Kang Parman abdi teh kapaksa wakca. Sabab sieun ku Abah nu teuing-teuingeun ka teuing-teuingeun Kang Adas. Nah make bebeja ka Abah. Naon untungna ngabejakeun urusan batur. Cek Suryati ngomong sorangan bari teu weleh ngumara Cipanon. Kocapkeun Parman harita ka kararengse tas dahar sore, ngariung jeung indung bapana. Mang Amid melenyun udud bikar simah jongjon milihan seureuh. Ari Parman ngahulang siga nu keur mikiran hiji perkara nu kakara mendakatara meni uleng. Barang keur ngahulang kitu jebul Bah Wadi, nu geus ngagidir nafsu geus hayang geurapok nyarekan Parman. Puguh we Mang Amid meni ngajengho, sabab ti kajauhan oge para mitra geus sidi. Yen Bah Wadi teh datang mawa amarah da beda dina paroman, mung hanyakal waktosna kabujang seep. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.